Ngawasu supaya lihat hasil ngabolang Pak Suami dituangna wat nepi ka nikmat pisan. Alhamdulillahnya teman-teman tuh caroge abi uih na ngabolang teh kenging nu kieu aya nu terang teu teman-teman anu kieu tuh. Nu kieu teh namina teh supaliatnya teman-teman upami di dieu mah. Upami disidik-sidik mah nya bentukna teh sigah payung gitu. Sareng rasana teh enak pisan ieu teh teman-teman nya tuh entos beres deui ku abi teh diwasuna kenging sakieu. Aya nama urang asakan wae nya teman-teman tuh diasakan oge ku Pak Su nya henteu ku abi. Soalna abi jadi beralih heula jadi kameramen ya teman-teman jadi teu tiasa masak soalna teu aya si bujang. Ku di dieu ge geuning bawang nantos dilebetkeun aya nama tinggal gebruskeun we tanya si supaliatna. Kurah kareh ku cak-caknya teman-teman bisi tutung kitu geuning. Tadi dia ge dibumbuanana ku Royco we hungkulnya teman-teman teu ngangena naon deui oge da nu kieu mah entos nikmat teman-teman. Tuh tinggal penampilanna ge weuh menika menggoda kitu. Tuh entos asak we deui nya ieu teh dijahitan ku Pak Su teh tu kana piring. Tah aya nama entos asak nya teman-teman hayu urang taruang we nya ieu patuangan teh geus geruwuk-geruwuk cenah nyauran tita tadi. Eta abi ngahuapna meuni kerep kitu nya moho meureun antos lami soalna teh teman-teman abi ge teu meunang supak ieu teh nemean deui. Ari di daerah teman-teman aya henteu teman-teman jenis supak ieu teras namina naon ya teman-teman di daerah teman-teman ieu supak ieu teh. Pas basa kamari abi teh nya mostingkeun foto si supak ieu teh aya nu naroskeun oge ka abi. Emang aya kitu supaliat tah kitu komenna teh nya kirang lebih teman-teman tah ayeuna ku abi di walernya tah nu kieu supaliat teh anu diemam ku abinya enak ieu teh raos pisan. Hatur nuhun ya ka teman-teman anu tos nongton oge video abi dugi ka selesai. Tunggu video-video abi selanjutnya. Hatur nuhun video abi sakitu wae nya teman-teman. Assalamualaikum.